Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 10. Judul carpon dina wengi ayeuna anu baris kapidangkeun nyaeta taktik pacampur romantik. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Tanggal 18 Agustus 1845 isuk-isuk ari nyebarna beja proklamasi kemerdekaan mah kaberangnakeun sakuliah Indonesia ti Sabang ka Merauke ti Miangas kana modale siga nu diharewosan jin ditenagaan ku malaikat pating korejat cugjag kana pakarang sabogana kabeh tekadna gilig ngabela kemerdekaan hasil atawa paeh geus teu aya jalan tengah deui. Bulan Septemberna berkah jasa Oto Iskandar Dinata haok merdeka manihan daruan kadal tina genggerong unggal seueuh siwi Indonesia ti aki-aki nu geus peuyeul nepi ka budak anu cadel keneh pada ngagero merdeka merdeka merdeka. Dina bulan ieu urang Jepang anu aya di Indonesia diarampihan anu leah sadrah ngan ukur digiring ka konsentrasi kamp anu wangkelang kudu dipaksa malah anu ngalawan mah dibasmi bae ku sanjatana pribadi anu direbut ku para pemuda urang. Oktober sanajan bari rumpu rampa dume sagala teu boga para patriot Indonesia ngawangun angkatan perang tina barisan keamanan rakyat pemungpungan urut pembela tanah air Heiho Jun Saho Kaibodan Swisintai Hijbullah jeung para patriot anu tadina henteu asup kana salah sahiji barisan eta sawareh nyarieun pasukan sorangan boh nurutkeun golongan agamana boh parateina boh daerahna tapi kabeh anu mana-mana oge gilig satekad nanjeurkeun kamerdikaan nagara Republik Indonesia anu ngabogaan daulat. Tah tina BKR atanapi barisan keamanan rakyat eta nya jadi tentara keamanan rakyat alias TKR sarta engkena jadi tentara nasional Indonesia nepi ka poe ieu sarta baris nepi kajaga. Ti Oktober teh sareresna para pamimpin Indonesia masrahkeun sesa Jepang mimiti nyaan timbul perang kolonial antara patriot-patriot Indonesia jeung serdadu-serdadu urut penjajahna baheula mimitina saling tembak leletikan di ditu di dieu. Tapi dina 10 November 1845 sabada Brigadir Jenderal Malabi dipaehan ku urang Surabaya gerah bae campuh di sakuliah Indonesia sakur anu aya serdadu Walanda mah. Samarang 11 November sakuliah Jawa Tengah jeung Jawa Timur nyusul isukna Bandung rada leuir da ceuk para pamimpin magara jangan bertindak sendiri-sendiri segala sengketa sedang diselesaikan dengan cara diplomasi. Tapi dina tanggal 18 November mah teu kaampuh ger bae galungan malah dayeuh Bandung kungsinya caah seuneu nya caah Cikapundung ti lebah dieu seueuh siwi Siliwangi ngayonan balad Inggris jeung walana anu disenapatian ku para jenderal Marsegih jeung Sepur teh. Ti pelebah dieu sakumaha ilaharna dina zaman perang jeung revolusi kaayaan mimiti kusut ti pelebah dieu harita soleh geus hese ngabedakeunana mana musuh mana batur dumeh rea kaki tangan musuh anu nyiliwuri pagaliwota jeung para patriot.
Manggih Desember ger beja magar musuh nyebarkeun mata-matana anu dingaranan organisasi rantai emas. Ceuk beja teh rombongan mata-mata teh dibangun ku para wanita anu garelis sarta bari nangkitur barisa nyarita. Bareng jeung para wanita teh aya deking nyaeta para nonoman anu pacampur jeung para patriot, maksudna ku sararea oge tangtu kaharti. Moal aya mata-mata anu ngadon babantu sakurang-kurangna oge tangtu niat ngawut-ngawut kaayaan, malah rincah bari ripuh pajejet pajurawet. Jaba ari mohpor ti jero cara rinyuh mah ngarah hengkerna malah ambrukna kekuatan tenaga TNI harita. Dina kaayaan sarua kitu tematak heran upama antara sobat jeung sobat malah baraya pada silih pacuriga, silih kakalakeun teh. Nya dina bulan eta pupusna hiji dedengkot Sunda oge korban curiga bari didadasaran ku pitenah. Kumaha hebatna provokasi jeung harewos racun zaman harita da nepi ka nyebar beja magar teh musuh mere ciri ka kaki tanganna ku tanda cap beureum bodas biru dina bagian awakna anu henteu jolbreh ka tembong. Atuh nepi karea awewe anu digaradah terus dipariksa ka bibir-bibirna ku purah ngagaladah istimewa, boh di stasiun, boh di wates atawa dina liliwatan anu tangtu geus teu meunang embung, teu bisa mungpang sumawana ari lalaki mah. Ari anu pangyilakakeunana dumeh harita rea pisan rasiah tentara anu kanyahoan ku musuh lain ngan gerak-gerikna di front bae, tapi rupa-rupa planning jeung siasat anu ceuk bibilanganana aya keneh dina laci meja tulis staf oge bat geus kanyahoan ku pihak Nika anu nyebarkeun kaki tangan ka sakuliah Indonesia make organisasi NEPIS, Netherlands Expeditionary Force Intelligence Service. Ceuk beja salah sahiji cabang NEPIS anu pangaktifna serta pangleueurna ditewakna nyaeta rantai emas teh. Babakuna cenah domeh merena buruhan ka kaki tanganna sok pohara royalna nyogok jeung ngaruruba ka jalma anu diarah bitu rasiahna tara make hitungan deui gebro-gebro bae. Hal ieu pohara matak pusing sarta jengkelna pikeun para kumendang brigade Katut Resimen. Polisi jeung pamong praja ngan teu bae nepi ka boboleh hayang newak anggota rantai emas anu pohara laleueurna teh dan nepi ka siga siluman atuh digarawena oge. Hiji mangsa kapareumnakeun Januari 1840 genap harita teh Kolonel Dulepakara ngayakeun rapat rahasia jeung para kapala resimen Katut stafna. Duka naon anu dibadamikeunana mah ngan rapat kungsi di sekor heula dumeh marentah nyalukan Letnan Marta anu kakara kamari balik aplusan Tipron XYZ. Letnan Marta budak ngora bubujangan keluar SMT sekolah menengah tinggi memeh aya SMA anu pang dipika gigis ku pasukan Gurkha dumeh pohara pinterna ngatur siasat jeung bisa ngabagi-bagi tenaga kompina. Geus jagrag dihareupeun Kolonel Dulepakar anu kawentar strength tapi adil. Meh 2 jam lilana anu rapat para jurnalis anu ti isuk keneh ngagimbung di hareupeun gedong staf geus meh eleh sabar yang geura terang putusan-putusan rapat teu keude ku dieces-eceskeun yen rapat teh pohara rasiahna. Ari gurudag jip kolonel ti pakarangan tukang bet mawa Letnan Marta dibelenggu ceuk sersan emung anu ngawalna magar Letnan Marta rek diasupkeun ka bui militer. Para wartawan sidik nanti nyerbu panto Kapten Sanusi anu jadi juru bicara brigade hayang menang katerangan anu leuwih eces hadena anu rek diserbuna kaluar manten bari umat imut. Nurutkeun katerangan Kapten Sanusi, Letnan Marta teh boga kasalahan anu pohara ngarugikeunana ka angkatan perang ayeuna ditahan di bui militer. Isukan pukul 10 baris dirurud kalawan resmi di lapang awat-awat disaksian ku prawira Bintara Katut prajurit Resimen CLZ.
beja nerekap genjeleng sadadayeuh ibur salalemur rea anu nyebutkeun teu nyana letnan nu sakitu populerna jadi pamujian sarerea jadi penyilekan para mojang sing horeng boga lampah serong curaling culang caling rupa-rupa omong katut sangka jelema aya nu nyebutkeun korupsi aya nu nyebutkeun cicing-cicing biasanya nama kaki tangan rantai emas aya oge nu nyebutkeun yen kasalahanana teh dumeh dina pertempuran di FDY ku kasalahan Letnan Marta rea prajuritna anu jadi korban mitra liur Gurkha serta rea pakarang urang anu karampas ku musuh ceuk sawareh deui dina pertempuran RCM manehna mundur tanpa alasan anu sah pendek nama rupa-rupa omong jalma di antara eusi tanah Sunda anu sawatara maliun teh aya mojang lenjang anu pohara ngarasa eraeunana ku beja goreng teh nyaeta Salesiah putra Menak anu ceuk gerna wong akeh mah kikin Dewan Letnan Marta memang nya pohara nista serta aibna pikeun prawira mah dilepas tina pangkat dikaluarkeun tina dinas militer setengahing mangsa perang dina sesedangna unggal lalaki dipikabutuh tanagana moal aya panghinana leuwih ti kitu sabalikna tinden Salesiah aya nyimasna mojang desa Basajan juru rawat sukarela di Palang Merah Indonesia batur sakola Marta zaman di HIS keur budak anu kekeh teu percaya meus-meus acan yen Marta boga kasalahan sumawana nepi ka boga dosa mah ieu mojang nyangkana Marta teh tangtu kena ku fitnah busuk atawa provokasi anu harita memang usumna isukna sabada dirangsadan kalawan resmi dilalajuan ku mangrebu-rebu jalma di antarana sawatara ratus urut anak buahna Marta maniru manggieng lempang morosi si pager jalma anu mang ewon-ewon nyarura aduh duka naon mang ewon-ewon itu pamirsanya mangrebu-rebu gitu mang ratus-ratus ewon teh nyarurakan bari ngekeak cara ka anjing budug maling daging estuning teu puguh paran nahan ka era lempang teh asal lempang bae hayang moncor tina lapisan jalma sabot rumanggieung siga nu rek labuh kitu teu kanyahoan ti mana jolna bet aya juru rawat Palang Merah anu nyamperkeun ceug kana pepeuteyan bari ngomong hayu ka dieu ku Marta dilieuk bari ngomong geuning manehna moal era dipiluan ku dewek jawabna pondok heureut bareto sobat ayeuna ge sobat Marta dibawa kana pick up Palang Merah disingkahkeun ti jalma-jalma anu peting tarunjuk peting corowok dibawa ka imah masnah di Jalan Cibeo nomor 13 dina pick up Marta ngaguk-guk cerik malidkeun ka era ku murubutna Cipanon baringan hunkeun ka masnah anu sakitu belana ku sobatna di upahan damnah mah teu boga sangka-sangka acan yen tata boga kasalahan sumawana lamun nepi ka boga dosa mah ieu mah moal henteu fitnah atawa provokasi pas sore Marta nepungan Salesiah ditemonan di tangga bangun pohara tarariisna pokna ge abdi teh rada udur ku dokter teu kawidian nampi tamu sanes waktos bae ka dieu deui malah saena dina sasasih 2 sasih ieu mah urang mending ulah katinggal sasarengan ku jalma rea ku Marta kahartieun yen omongan Salesiah kitu teh ngan awad bae dina hatena mah geus teu hayang ngeunderejengan deui jeung ruruntuk leknan kitu kuas-kuasna jalma rea nyebut ka Marta teh Marta balik ti Salesiah kelawan hate anu pohara peurihna beuki peurih alabatan digerihan dumeh petingna aya jurungan Salesiah mawa surat jeung bungkusan eusi surat adab hormat tapi eces nembres ngajak pegat sosobatan kalawan alasan anu pohara hengkerna ari bungkusan dieusi saniskara barang pamahugi bareto dipulang-pulangkeun papadani ngarasa perih aneh Marta bet ngarasa syukur muji ka Allah Maha Arif dumeh maparin hikmah nembongkeun leutikna jiwa Salesiah anu ngebrehkeun paribasa Jakarta ada pangkat abang saya enggak ada pangkat abang payah di harita Marta anu geus teu boga gawe teh jadi henteu puguh gadag kabiasaanana larsup ka restoran-restoran atawa ka pamungpungan tukang catut anu zaman harita biasa aya di unggal dayeuh
Malah sok rajeun aya nu nenjo laresup ka ganggang anu kurang hade diasupan ku jalma sopan, rarajeunan sok aya nu nenjo asup ka hotel-hotel anu teu beres, cindekna ngora-ngora jadi babangkak, buuk gondrong kumis janggot rarogok, papakean becepo, ku babaturan disaringkahan. Jabati hiji mojang desa nu basajan, masna, ieu mah sok katenjo jul-jol ngalongokan sobat. Lantaran sok sering saresup ka restoran-restoran lila-lila wawuh jeung sawatara jalma anu geus biasa dahar nginum di restoran Jalabria. Eta jalma-jalma teh tilukuran pamajikan jeung salaki kadarinyana usaha nyiar dagangan, surat-suratna anu ditembongkeun ka marta mah kabeh geus beres sarta tulen. Malah anu dua kuran diantara nama cek suratna dari bagian perlengkapan perjuangan berani mati anu keur nareangan bakal pikeun barisanana ari anu sakureun deui penyokong perjuangan nasional yang berjasa. Eta jalma-jalma bangun poharat karunyaeunana karuruntuk teh datarerangan atuh boh tina koran boh beja pabeja-beja yen marta teh dilepas dumeh boga kasalahan. Beuki lila beuki loma nepi ka dina hiji mangsa mah Wahab anu pangkolotna ti antara anu genepan pok bae nanya, "Ari saderek henteu nyeri hate?" Dumeh dipocot tina leknan bari diwiwirang kitu di hareupeun ribuan jalma. Marta ngajawab bari ngareret sakolepat kana jariji Wahab anu make aliran teh. Mulai jalma anu diwiwirang henteu ngarasa peurih. Jawaban anu sifatna umum kitu tur beunang ditafsiran 2-3 rupa kahartina ku Wahab mah Marta teh kanyanyerian domeh dipocot di hareupeun jalma rea tuluy beuki congah wani nyaritakeun hal-hal anu ngahudang panas hate ka pihak Republik. Batur-batur Wahab anu limaan deui marilu ngengklokan ku Marta ka karakatangen harita yen awewe-awewena marake gelang rantai. Ari lalakina ali rantai dina jariji kenca teg bae hate Marta ka agen-agen nikah rantai emas tea. Ceuk Marta, dalamun seug aya nu percayaeun ka kuring teh geus gilig pisan niat abus ka nikah ngan teu nyaho kudu kasaha menta diasupkeunana. Wahab sabatur-baturna padeule-deule banget, malah Martini jeung Juwariah mah kareret yen silih kiceupan. Anu ngawangkong tuluy harewosan putusanana Martini arek milu ka imah Marta, maksudna hayang nyidikeun di imahna bisi aya hal-hal anu nyurigakeun ka eta komplotan. Bari ngaluarkeun duit sababad Wahab ngomong, "Ayeuna mah jong cukur, jong dicukur heula ulah galondrong kitu ngewa. Eta kameja jeung calana disalin heula pukul 4 engke sore." Justin maksudna Nyi Martini tangtu ka imah pukul 4 sore eta. Marta lain bae diparas sarta janggot jeung kumis dicukur tapi harita teh dangdan make kameja weutuh dasi kupu-kupu calana tropikal atau puguh bae mani ngabaranyai bijil cahya. Dan memang nage budak kasep panyileukan para mojang. Martini sajongjongan mah mata simeteun bawaning pangling henteu unggal poe manggih pemuda kasep cara Marta hatena bet make tutunggulan. Geus mah diaku gek di pertengahan paduduaan nu kasep yang hareupan nu geulis ngaromongna lalaunan pating gerendang. Martini nembongkeun duit ratusan sagepok bari ngomong, "Tah ieu gepokan haturan anjeun dipasikeunana engke di hotel. Ayeuna abdi kedah diwidian ningalian bumi, hoyong yakin yen saderek sanes mata-mata Republik." "Atuh mangga bae, tah sosi-sosi candak, mangga. Bade ti mana heula? Meja serat, kamar sare, lomari anggoan." Martini tuluy ka karatak buku-buku sirikna henteu salambar-salambar dibukaan, lomari pakaian diungkaban, eusina dibulak-balik, gon digaradah dituturkeun ku nu bogana. Ceuk nu boga anggoan dina normal upami urang keprogo paduduaan di dieu teh boa abdi dipestol ku caroge eneng nu ngagaradah nyeleuketeuk. "Caroge nah ada abdi mah Randa." "Randa?" Ceuk Marta bangun kaget. Dupi Pa Wahab, sanes caroge eta teh? "Sanes," jawabna bari imut ngabeleran. "Rencang sakomplot bae
nanging numutkeun instruksi abdi sareng manehna kedah sapertos pamajikan salaki paduli teuing titik-titik asal kenging artos bae ti pajanggot saha pajanggot teh ceuk Marta. Martini ngaharewoskeun ngaran gegeden nikah anu ngaluluguan nepis ti poekna walanda paranakan anu bewosan janggotan. Kurang leuwih setengah jam anu ngagaradah jeung anu digaradah arayana di kamar teh kakara kalaluar deui bangun jadi pohara leuwih pikadeudeuhna. Martini geus nangtukeun yen teu semet harita Marta geus moal bisa lesot deui tina jiratna. Memang kitu ari nejo sareatna mah Marta tuluy montel ka mata-mata rantai emas. Peutingna di hotel Madu Ganda, Marta diriung-riung di kamar Martini dibere instruksi anu perlu saheulaanan di papagahan kumaha prak-prakanana nyebarkeun beja bohong anu ngarugikeun Republik pageto pukul 5 sore di tempat eta keneh beris ngariung deui pikeun nampa instruksi anyar sarta nguji bebeunangan Marta nepi ka mana terakna. Harita Marta dibere daftar anggota-anggota rantai emas anu aya di dayeuh eta ku Marta diilikan lebah ngaran Tisna Perdaya hatena ngarenjag tapi disidem bae henteu katara. Adi sababna pangna ngarenjag dumeh Tisna Perdaya teh ramana Enden Salsiah anjeunna teh menak peodal anu pohara satiana ka penjajah malah kungsi 2 kali menang bintang na oge bawaning kaanggo jadi kaharti lamun ayeuna jadi kaki tangan musuh teh. Sanggeus rengse mere instruksi golosor Martini nyodorkeun gepokan duit ratusan teh bari imut anu pohara ambucuina. Barang ku Marta arek ditampanan leungeunna ditungkup ku Wahab bari nodongkeun Browning tapi bari mesem payet. Keelanan saderek, tenjo heula ieu Browning sing awas. Tenjo itu Madesarip jeung Parjono nodongkeun kot kaharati. Ieu duit segepok kop bae cokot, tapi awas. Lamun anjeun mukakeun rahasia kami sadarea atawa salah saurang, malah lamun aya gerak-gerik anjeun anu nyurigakeun, geus tangtu salah sahiji ti antara ieu senjata anu ditodongkeun ka anjeun bakal aya pelorna anu nembus jantung. Iraha bae teu kapanggih saharita awal akhir tangtu anjeun dibedil ku batur kami. Jadi lamun hayang panjang umur kudu satia ka rantai emas. Anggeus ngomong kitu sumini baturna Martini sor nyodorkeun ali rantai ku Marta ditampanan sarta duit dicokot bari imut kanjut sarta ingguk-inggukan nandakeun panuju. Teu aya bangun gimir atawa sentar nenjot tilu kucubung pistol nodong dadana. Barang arek balik ku Wahab di hulag bokna. Ti sarek poe ieu pikeun kira-kira sabulan anjeun moal bebas ka ditu ka dieu. Kudu aya bae nu nuturkeun salah saurang ti antara kami. Pikeun saminggu ieu anu nutur-nutur anjeun teh Justin. Pukul 8 Marta jeung Martini geus araya deui di imah daek teu daek ki bujang teh kudu kaendongan ku Nyi Randa. Ari tadi di restoran Marta geus ngamimitian ngaliarkeun desas-desus provokasi kanu araya di dinya kasaksian ku Martini nyebutkeun magar pasukan Westerling ti Sulawesi baris ditempatkeun di dayeuh manehna sabada ngubrak ngabrik heula tentara. Kakarage setengah 8 Martini geus merelek heulai memeh pukul 8 geus tibra di nggon Marta basana mah pohara ngarasa carapena cenah ku Marta diingkeun sakarepna. Sanggeus sidik tibra anu carape gutrut Marta nyalin daftar anggota rantai emas teh dihandapna ditulis anu kecap-kecap anu henteu pikahartieun ku jelema lumrah. Sanggeus rengse rap make jas hujan ngarah henteu katara dinu poek ketayap turun ti imahna gura-giru nepungan masnah anu keur dijaga di rumah sakit PMI. Baranggok teu loba carita deui sep daftar menang nyalin teh disesepkeun kana keupulan masnah bari harewos. Geuwat ayeuna keneh bawa ieu ka Mayor Padma ulah loba carita ka hade leungit. Ngan sakitu omongna gidig bae deui balik deui ninggalkeun masnah anu olohok di imah nyampak anu sare ngagebra. Da tadi basa dahar di restoran Sabot Bongo cetehna di asupan ubara sare meunangna ubara ti masnah mangkukna. 2 poe katiluna di hotel Madu Ganda pas sore kira pukul
setengah 5 aya ribut-ribut sora pestol pating jelador. Harita teh hotel digerebeg ku tentara anu make pakaian pareman di luluguan ku Mayor Padma. Nu digerebegna moal sahadimun lain Wahab sabatur-baturna. Wahab datur daparna di pestol ku Marta anu nyumputkeun sanjata dina kaos kaki. Parjono ngajoprak teu bisa walakaya kena ku pelor Mayor Padma. Mad Sarip anu rek mabur tina jandela dicarek kedua tentara anu ti tadi geus ngadago. Awewe anu tiluan nyarempot di juru bari ngadaregdeg. Padma nyamperkeun Marta bari nyerenge, beres aturan tadi bora akang sieun gagal. Kunaon ulah eta getih. Marta ngan ukur bisa imut lamun teu gewat disangkeh ku Padma boa rubuh. Tak-takna beunang ku pelor Wahab getihna mani baloboran. Di rumah sakit PMI Marta kakara eling deui bane bae dumeh kageingkeun ku nu sesegruk nyuh kana dadana. Ari beunta bet geuning masna anu kakara pisan reres ngarawat anu kabedil bareng jeung dokter Sadewa. Nenjo Marta eling masna geus poho di kaera sobatna di galentor bari ngomong teu puguh ka hartina. Marta leler pisan. Masna ku dokter ditarik tina rangkulanana nu raheut dibere nginum nyeh imut bari nahan nyeri. Berenang kabeh pengkhianat teh dok, ceuk Marta. Kawasna moal aya nu leupas ulun dokter. Ke dagoan Bapak bade ngawartosan heula Pak Kolonel. Tita tadi ngantosan awak eling tina kapaehan kahade ulah obah-obah tulang tak-tak kakara disambungkeun. Dokter ngecepan suster anu ngaleos ngebejaan Kolonel Dule Pakar teulila Kolonel asup diiringku ajudanana jeung Mayor Padma. Ti jauh keneh geus nyerengeh ari geus deukeut ngusapan tarang Marta bari ngomong, Republik Indonesia ngarasa kahutangan jasa ku Kapten Marta. Bapak pohara bungana boga prawira anu kacida tingina ngajalankeun parentah rahasia nggoni ngabeku komplotan rantai emas. Singgera cager bae Kapten. Marta nembalan bari poho dikanyeri. Kapten, Bapak kaliru. Apan abdi mah letnan. Kolonel seri bari ngusapan beubeureuh tak-tak. Teu kaliru. Lain letnan, tapi Kapten. Tipoe ieu awak ditaekeun jadi Kapten. Dagoan bae bisluitna. Sabulan ti harita Kapten Marta diistrenan persis di tempat bareto Letnan Marta dirurud tina kapangkatanana. Anu ngadeug-deug siga leuwih loba ti bareto anu susurakan leuwih rame, tapi ieu mah susurakan lain nyurakan surak soteh milu atoh. Persis di tempatna bareto mapagkeun Letnan bobojodan ayeuna ge masna torojolna ti dinya keneh. Mudag sobatna bari ngarawu leungeunna anu teu diais da sabelah mah diais keneh. Acan cager pisan sarta dumareda. Tata syukur dina pick up bareto keneh masnah jeung Marta ka imahna di dieu. Marta ngomong, sanyana anu kudu diganjar teh nah lain kakak. Naha ceuk masnah bangun kaget. Lamun si Martini henteu diloloh ku bar hees pamere nah mah kakak moal bisa nyieun surat kode ka Mayor Padma anu dibawa ku nah tea. Masnah nyeureuk keuteuk. Kutan ubar hees haturan juragan istri dikenten teh anggun juragan pamegat. Arek nembalan Marta nenjo koran anu can kaburu dibaca ceg heula kana koran. Si horeng ti antarana ngamuat beja bakal diistrenanana manehna. Ari dihandap aya beja yen para anggota rantai emas anu aya dina daftarna bareto kabeh ge katangkap waktu digerebeg. Malah Raden Tisna Perdaya bapana Den Salsiah mah agen kapalana geus diperenan ku tentara. Dubeh di imahna sidik kapanggih bukti-bukti anu nyata yen rek ngarungkadkeun republik sarta ngahalang-halang kamerdikaan. Ari Salsiahna ka mana? Duka tah aya beja hawar-hawar magar waktu rek mentas diwates kapanggih ku sawatara serdadu Gurka anu kalaparan. Aya bejana paeh dihakan ku Gurka salawe duka teuing atuh.
anu pasti baik buruhan Letnan Marta tijin kana ngajalankeun parentah rahasia sarta pinter main sandiwara teh jabati menang pangkat kapten menang juru rawat moh moy tamat pemirsa. Aduh aya bahasa moh moy nya kumaha ieu paintennya ayeuna mah naon moh moy teh nya. Aduh naon painten aya namanya pemirsa denok nerkom gitu tapi gemoy. alah 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 bahan nol nerkom teh apa yang tentu pemirsanya moh moy teh sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.